Mah eueuh pe duit teh atuh. Rongsok. Ayur kieu. Rongsok emas. Rongsokan. Beli na anu bade ngicah. Buka beus lain kamari. Boga apa berarti? Kang di junaraon. Ada juga kieu we amangan. Manawian gitu gaduh rongsokan gitu. Mohon enggak ada rongsokan. Kan mah loba. Aya beusi itu. Si Sanes, abdi mah sanes kanu beusi ayeuna mah. Tuh kanu emas tuh, ieu teh jeung sakieu. Nah, misalnya rongsokan emas. Mun. Ai jelema teh berarti galedugnya. Kang. Punten. Tong cing kecewis. Aya naon bade mikeun naon? Ayo amang teh meseran rongsokan emas. Muhun, tah ieu kayaknya teu batur tuh. Hanya pada eta nya nyanak kintalan eta mah. kiloan lagi Apaan di Nusanes mah langkung ti 5 kintal sok misalnya seueur. Kadang-kala teu cekap. gede waduh Manawi gaduh. Aya kok korong pegat. aya Atuh kurang pasir atuh. Nya dagoan atuh nya sakedap Nya. nya. si kurang pesanan ge Tak gini kalarasan aya timanganana. Sok atuh urang timangan. Sok. aing enggak dia Sok. Lain Bisa anci akang euy. lain teh salah. Sok urang timbang di dieu. Atuh teu kirang seueur, bilihna aya nu sanes gitu. Nya cobian heula da teh aya deui. Mang. Ayo kumaha bari? Geramanana. Teu aya di tamihna. Teu aya. Ciba atuh sing sok. Tah, Mang aya geramanana mana, Mang? apa nih ieu nu renteg tah? Tah renteg tah tuh, Yo. rentegnya. Jelema teh tiga Iya mah paling oge 57 ribuan. 7 ribuan. Nya, esok yuk Nya wios lah. bias wae. Nya wios. Nah, Saya. pada dical moal itu. Nya di Ica mah enggak pernah. Eta pada cing kecewis gitu, abdi rada curiga kira-kira eta mah moal bias teh jantan enggak tuh. Nya wios jantan kan sok wios jantan kan. Percanton. Maksudna rugal gitu. Henteu. Bilina rugal mah bias di Sabaraha gram itu, Mang? wah 100-an lah tah sadayana. Oh, nya atuh. Nuhun ya, Mang Nya ya. nya. 3 ribu. Bener. Nuhun atuh nya. Mohon mangga. Mangga tuh. Mohon mangga. Assalamualaikum. ayo Salah. Anjir. Jelema nu kitu mah.